Tapi si Amang sinit deui. Geus kamari. Si Amang teh di mana? Teh gaweana teh di Jawa teh baheula. Henteu aya maaf pindah Ke mana? ke Saudi. Ini jauh anjir. Lah bongan di Indonesia teu mahe wae duitna mah teh jauh. Harunyo atunya guys ya. Kumaha mun teh betahkeun di ditu di Saudi. Kun ngedidugdag, edit isuk balik sore. Didugdag cenah. Di Saudi ka Indonesia didugdag. Boa ebah. Parah anjir biaya. Ampun ting naik naon ti ditu anjir si Amang bolak-balik ke Indonesia. Mau naik buruk sih meureun leuheung anjir. Parah anjir. Lain berat urang masuk tengah artis ya sakapeung mah ku bahasa Inggris. Teu ngartina? Heuh model kieu nya. Ai life teh kan kehidupan. Heeh. Tah boy teh anak laki-laki. Terus? Nah life boy jadi sabun sok geura. Terus naon anu salahna? Nya geus we kudu nama kehidupan anak laki-laki. Nya bener eta bener. Bener kumaha ieu teh? Anjir. Kudu dijelaskeun wae ya nya guys. Ya. Kahirupan budak lalaki setengah kahirupan anak eta dibeakeun pasti jeung sabun. Pasti ulin sabun mo. Komo nu jomblo mah. Ya, Tapi heueuh nya. karek nyadar anjir. Awan mah salah weh. Benar. Tapi da urang mah jarang ku sabun berat. Kunaon atuh? Sok ku hand body. Balik deui kana selera eta mah. Ya. Bener tuh. Kadang-kadang aya nu ku minyak zaitun, kadang-kadang aya ku minyak keleti. Kadang-kadang oge aya nu ku sok minyak Indomie, aya. Aya gitu. Tuh aya nu leuwih murah nya. Aya saleueur we eta daripada dadas ieu mah. Iya. Ya guys, Ini angke mah nyobaan ah. coba. Ya. Kenaon di dia? Naon unggal poe ge pan orang di dieu nongkrong. Teh sora kunaon eta? Capek, berat capek urang teh. Aduh, Capek tas naon? apa tas panen? Pan sarua atuh, urang ge geus panen. Capek tapi teu nepikeun ka kitu sora. Apa urang mah gagal panen, berat gagal panen urang mah aduh. Gagal panen nya. Heeh. Beak kunaon anjir? Ya, pihak ku berit, pihak kanan berit. Ngan menang 5 liter, tinggal 5 hektar teh urang. Astagfirullahaladzim. Sama lain gagal deui atuh. Watirnya guys nya. Tingali guys. Benggot lagi karijut gitu anjir. Watir teh guys. Watir pasti heuh. Kumaha teh ayeuna? Tapi aya hikmahna, berat. Aya hikmahna. Ya syukur atuh aya hikmahna mah kumaha emang hikmahna naon? Berit teh lalintuh ayeuna teh. Heeh. Nyai kitu. Tah, kulantaran berit lalintuh, nya urang teh ngahakanan berit ayeuna teh. Tengah akan beas. Henteu. Tiap poe teh akan berit we, daeuh beas. Diri nyawa sora anjir ya. Eta sora lain kulantaran capek. Loba teh ngahakan berit laki-laki mah nya guys ya. Mengi nu kitu teh. Parah anjir berit dihakan. Geus bawa tuh 2 karung jig, bawa heula pake heula. Beas parah anjir ya berit teh ka dihakan, ampun teuing. Yaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tad. Mas sehat, Tad? Alhamdulillah. Di mana itu? Biasa we Brad pas sore kieu mah kurulang kuriling. Ngabuburit meureunnya. Tah eta. Nya. Lain ieu teh Brad. Arek ngabahas masalah sabung ayam.
Oh, ngadu hayam, anu Heuh. ngadu hayam. Kumaha. Pan ari sabung ayam teh dina hukumna ge dosa eta teh. Nya nya nya. Tapi nu matak teu ngarti nya, teu hidang eta teh polisi. Heeh. Nah aku naon jalma anu ngadu hayam nu ditewak. Pan anu diaduna ge hayam. Sakuduna mah hayam nu ditewakna. Teu hidang polisinya. Heeh. Teu hidang cenah guys polisi. Cik aing mah ustad anya teu hidang ya. Ya tad cek orang banyak esnya. Tad daripada ngebahas sabung ayam, isuk moal ka mana ustad? Moal. Saos saya isuk mah. Rase cek orang mangilu mending anjing orang. Orang isuk teh rek ngadu bagong tad. Ngan anjingna. Ustad ngilu jeung urang. Urang adukeun jeung bagong ya nya. Musingkeun teh anjir ya ustad ampun teuing. Dia di mana deh? Terus ngojek ati desa. Oh, Tapi mikeuh lebih beta ke tukang ojekna. kumaha gitu? Kapan ngojek teh kuduna 10.000 nya. Heeh. Kudu dibayar 5.000. Mungun garemehna na ambak. Nya heueuh atuh meureun ka desa mah 10.000, Bi. Kira ku 5.000 ai Bibi. Ih kan mehna milu ieu atuh na motor. Nya saware ewang ge mayar 5.000 ewang. Kecuali mehna teu milu, daek bibi mayar 10.000. Henteu kitu konsepna cecio. Anjir parah aing ge aing ieu. Nya ngojek mah kitu atuh. Terus lamun misalkan tukang ojek nah henteu ngilu ka desa eta rek bibi rek jeung saha ka itu rek make motor sorangan atuh lain ngojek ngaranna. Nu kitu mah. Parah ieu anjir. Ampun teuing. Angger aing mah bebay geus nita sok teu jelas. Ditah naon di bebang? Eta titah ngalah kumis ucing. Teu ngomong geura ucing naon. Kan loba ucing teh. Ucing Anggora, ucing kampung, ucing Persia. Jauh mun urang kudu ngudag ucingnya. Eta maksudna bebah ku bisa ucing yang naon tuh? Teuing cenah mah jang ubar eta teh. Anjing. Ya, maksudna lain kumis anu dina ucing lain mo. Sia teh. Ya, kumis ucing mah tah nu kitu saremo sia teh tah. Tah ala tah kemangna tah tingali tah. Oh iya. Parah aya si ieu. Tah ieu ngaranna kumis ucing ai maneh. Bikeun itu. Bebah. Aing bebas awewe hayang kumisannya. Lain Brad. Aceng mah aneh ku hayam. Anjing. Geus hayam deui wae ieu anjir si Aceng. Ampun teuing. Please Ceng. Aya weuh pembahasan anjir anu rada penting gitu anjir dibandingkeun ngebahas hayam ieu Ceng. Aing meni asa kabina-bina teh ieu ti kamari ngebahas hayam anjir meni lieur. Sok atuh naon sok lah. Sok naon. Naon anu ngaganggu kana emutan Aceng masalah hayam naon. Lain kitu Brad. Aceng mah ti sabrang nyunyuhun hululu ieu tah. Can pernah ningali hayam kiih. Anjing. Nya cek aing geus ieu mah. Ceng, ya. Najan hayam kiih moal bebeja ka Aceng moal. Moal bebeja Ceng. Da lamun misalkeun hayam bebeja heula nya kiih ka Aceng, pasti ditoong. Benar teh ku si Saroceng mah. Ieu nepikeun ka kieu ieu pembahasan anjir. Parah anjir. Kempagna si Aceng. Ampun teuing. Naon gip? Jadi untuk
Nya mang, Bolong mah. lain ieu goyang. Oh, unger. Nya, mang ari huntu goyang kieu alusna dicabut atau disawer? Dirabut jeung sirahna nya guys ya. Atuh abi maot mang. Nya. Bae abis teh nyari huntu deui aya nih. Aya dirabut jeung huluna mah. Mun pan eta teh huntu gip. Nya lain penyanyi dangdutnya guys nya. Goyang anjir mun kudu disawer anjir huntu-huntu wae. Rempag aya budak ieu. Nanti si Ajay hungkul nu rempag ampun teuing.